nyata teu disahandapeun elmuna kanyataan anu bener-bener pahit jeung teu karasa. Aduh. Guruku ora iso lawan iki si buyut ireng. Bocah Sikeling memang bahaya, bocah gendeng. Kunaon geuning kalakang ngaulang kitu, Mas? Pindo deui atawa kumaha Kang Mas? Nya sakali kumaya, tepung tinggalan teng bari ngaulang kieu mah Mas. Sarjan harita mundeli ka Sikeling, bari nyarita di barung jeung ngahegak napasna. Mula sompong kowe Keling. Ngurang acan rumangsa ngele, bocah gendeng kowe. Endak kudu loba ngomong, entak siyon senajan ngurang modar. Ayo entak kudu ngasa-ngasa maju kowe. Aku ladena sekarepmu. Keken tonton wae maneh Mas. Mantong amek si ayo. Penasaran ari acan ningali ngajungkel teh euy. Kumaha ki buyut? Jungkelkeun wae kitu kuing ya. Sikeling ngareret kaki buyut ireng. Biragu eleh ku dewek aki-aki Keling. Pantong loba ngomong geus buktikeun omongan maneh bisa teu ngelehkeun jadi lawan. Entang bari ajang mundalik maneh euy. Mulalajo mah cicing we lah. Sok kurang teruskeun euy. Tepu gua can aya nu ngacengkang mah euy. Nyaan asa teu pararuguy. Sikeling langsung luncat narajang kana jadi lawan. Ari Sarjan kaget puguh teu nyangka Sikeling rek langsung narajang, gancang harita ngimbangan kacepatan gerak Sikeling. Tapi Sikeling ayeuna geus ngagunakeun jurus Bajra Kila mangrupa jurus andalan warisan Eyang Baluki, ngaliwatan kakuatan gaibna jurus ampuh anu kungsi jadi andalan pikeun ngabinasa nu ngaran Sirawing. Mokaha tandang Sikeling beki garang jeung bayangan, sanajan Sarjan usaha satekah pola ngimbangan panarajang lawan, tapi kacepetan gerak Sikeling memang leuwih punjul batan manehna. Akhirna teu bisa dipondah di waktu runtuyan tenggelan jeung tajongan Sikeling keuna kana sasaran. Jengkang kebut teh Sarjana merurubuh nang karak bengkang. Katingali tina sela-sela bibirna aya getih nu haneut keneh ngalai masihan gadona. Kumaha sih? Karasan tak? Kumanto karasa? Tambahan deui sia teu karasa mah. Kalat-kalat namru ngajengkang euy. Uing teh jagaan tuh euy. Nyerakeun maneh mah Mas. Pateni bae aku bocah gendeng. Kowe pateni aku. Ayo pateni bocah gendeng. Sikeling ngareret kaki buyut ireng bari nyarita. Pateni cenah ki euy. Pateni teh naon sih teh? Menta dahar atawa menta dibanting deui ku aing? Pateni teh euy, akod merenanya euy. Sangeuk euy geus ngagoler kudu diakod mah sia. Pateni teh paehan Keling. Eta jelema teh menta dipaehan Keling. Pateni teh paehan aing cenah kitu tah hantina teh Keling. Batur mah hayang hirup lila ieu mah kalah kahayang paeh maneh mah lieur sia Mas. Kumaha mun geus kieu kieu? Kalah eta si Jaroji nepikeun ka ngaringkuk kitu euy. Hanyaan hebat ilmu maneh ki. Sikeling ngareret kalebah Ki Jaroji anu ngaringkuk bari dina kayan teu usik malih. Ari tarung kudu nepikeun ka kitu deuleu Keling. Jeung teu kudu make nguras tenaga jeung pikiran cukup ku kakuatan ilmu waduk ireng jeung muara baraja. Lawan langsung rubuh ngaringkuk teu beda ti kuuk. Beak tenaga jeung kakuatanana. Jadi atuh mun kitu mah manehna geus moal bisa neruskeun maksudna ini ka Gunung Halimun mereunanya. Bener teh Ki? Bener Keling. Lamun maranehna maksakeun maneh indit ka Gunung Halimun bakal kojor di jalan euy. Sabab duanana kawilang tatu di jalan cukuparna komo si Jaroji mah. Jadi kumaha tuh lamun geus kieu euy? Urang neruskeun di lampa atawa kumaha Ki? Lain geuningan anu rek Gunung Halimun jeung menangkeun kemang pancawarna teh lain urang wungkul euy Ki. Aneh euy. Batur ge sarua geuningan nyahoan ayeuna kemang pancawarna di Gunung Halimun. Buah loba keneh anu sajena Ki euy.
Memang bener geling. Sanajan disumput-sumput alika ngaranan pusaka tawajimat mah waleh nyebar bejana euy ka mana-mana. Seperti halna kembang pancawarna tangtu bakal jadi udagan jeung rebutan jago-jago liana. Nu matak urang ulah tinggalun lengkah deuleu keling. Saha nu leuwih ti heula tepi ka tempat tujuan eta nu bakal kami pilih ngapi milik deleun. Mun kitu mah urang kudu buru-buru atuh ayeuna indit deui kieu ya. Embung wing mari kudu kapillaan ku batur mah. Ngan engke lamun pangidi jeung jelema saperti si Emas jeung Ki Jaroji kumaha tindakan urang ke? Singkirkeun keling sahabai nu satujuan jeung urang kudu disingkirkeun. Sabab saeutik gedena tangtu bakal jadi gangguan pikeun urang. Kalaku mah oge teh jadi gangguan deuleun. Kembang pancawarna teh kudu jadi milik urang. Kudu benang ku urang geling. Ki Buyut Ireng ngareret kalebah Sarjan anu sumengir nahan kanyeri. Ngababengkang dina lemah terus ngareret ka Ki Jaroji anu kakarangulisi kelalaunan bari humargung nahan kanyeri. Aduh. Ki Jaroji bener-bener asa remuk satulang sandi. Eueuh tangan pangawasa sigana teh. Kadenge Ki Buyut Ireng nyarita dibarengan ku Soraserina. Dengekeun ku lain duaan Jaroji oge Sarjan. Upama lain duaan kekeun neruskeun lampa ka Gunung Halimun mangka maneh tepi maneh duaan geus paeh di jalan. Ku ayeuna kitu boga coba-coba pikeun maksakeun maneh lumampah nuju ka Gunung Halimun. Lamunnya kene kana awak mending kene balik deui ka lembur. Si Keling milu nyambungan caritaan Ki Buyut Ireng. Pokoknya mah lamun maneh duana yang panjang umur tong neruskeun lampa ka Gunung Halimun sia. Cilakas ya, koit ke. Nyawa teh jualun euy. Nang karak baeud teh moal aya nu ngahirupan deui sia Mas. Entah menang maksakan maneh entah menang. Aing ngomong jadi kieu euy. Ayo urang teruskeun ayeuna mah ieu lampa teh Keling. Mantong milating aya di dieu euy ah. Urang butuh neangan eusi beuteung ieu leureum heula di warung sugan aya nu deukeut di dieu ka Pilemuran. Geus kitu mah teruskeun di lampah urang leuwih gancang tapi tangtu bakal leuwih alus pikeun urang Keling. Hayu kieu euy. Aduh maaf Mas, maneh kapaksa ngagoler jeung guru maneh nya euy. Geus kitu mah Ki Buyut Ireng jeung si Keling terus laleumpang ninggalkeun eta patempatan. Geus teu malire deui kana kaayaan Ki Jaroji jeung Sarjan. Ari Sarjan setengah ngoronda ngadeuketan kalebah guruna anu margung nahan kanyeri. Aduh. Sarjan. Dewek bener-bener kaget euy. Ilmu naon digunakeun ku Ki Buyut Ireng terus ka mana eta jelema teh Sarjan? Atuh. Urang kentos sangka bakal ngeradapan kejadian anu kieu. Aduh, Ki Guru, entuk nyangka bakal ngeradapan rubuh di dieu. Dunia nggak bertempatan ngaduh, ngurang sial Ki Guru, kula gengele ku budak lelaki nganu ngerana si Keling. Si Buyut Ireng jeung si Keling memang jalma-jalma anu luar biasa. Ngan sakumaha aya ngan kumaha ayeuna urang euy. Manya kudu tinggal oleh kiamat. Awak meni asar meng satulang-tulang. Katambah dilele satulang sandi. Tuan anak ngengkes ngintit Ki Guru. Kulok bingung serangan kek ngerasa kertas kocur badan. Aduh. Ngerasa linu kena tenggelan jeng tendangan si Keling. Aduh. Ndok sangka nasib ngurang jadi kiyo Ki Guru. Itu kumaha umpamana datang peting ngurang masih kene kieu Ki Guru. Sarjan ngan bari hate nu hayang nulungan kanu jadi guruna. Da puguh manehna oge sarua deui ngarasakeun ka nyeri sakujur awakna balukar tina runtuyan panarajang si Keling anu kena kana sasaran.
Rada anggang ti tempat Kijaroji jeung sarjanu kerting hargung nahan kanyeri. Katingali di lebah sisi jalan aya 4 jalma. Anu keur leureuh ting jalemprak bangun capek kadenge salah saurang di antarana nyarita. Ikarasenya Teng, geus nepi ka dieu ye. Duh, jauh keneh meureunan ieu teh Teng. Kang Jumadi jauh keneh. Eta si Anteng meuni nepikeun ka ngahegak kitu. Kade ye Teng yo, acan oge naik gunung ieu teh yo. Sing horeng si Rawing jeung si Banteng Bulung geuning anu keur leureuh teh malah Jumadi jeung Odon oge jadi init bareng luyu jeung kasapukan ti antara maranehanana opatan. Si Banteng Bulung ngareret ka si Rawing bari nyarita. Wah, Kang Ngawing-ngawing mah meningalanya gala rupa dinyidik-nyidik euy. Uing mangangegak ieu teh lain nyape Kang Ngawing-ngawing. Dorab tadinya beuteung dahar Kang. Aduh, mung bae disebut capek teh geus puguh ngiripuh kitu dada turun naik nyebutkeun terab. Alah, acan oge naik kana gunung neng geus mabok ngomong teh Teng. Jauh keneh teh nya Kang Jumadi deui. Si Rawing neuteub ka Jumadi anu memang leuwih apal kana jalan anu kudu disorang. Jelas masih kene jauh itu Rawing. Malah engke upama geus deukeut ka wewengkon Gunung Halimun mangka urang kudu waspada. Sabab eta tempat nu bakal diambah ku urang teh kabilang masih kene sanget Rawing. Sangetnya kumaha tuh Teng? Heug teh aya nu ngeleketek euy. Nya di tempat nu sanget mah kapan teu aneh meureunan siluman jeung barakakas barakasakan teh. Kumaceng mun aya nu ketek-ketek euy, olak-olak ujun. Wah, Kang Ngawing-ngawing mah sieun-sieunan kawing euy. Tong itu Kang Ngawing-ngawing. Ari nu moko-mokonnya mah wing mang geus nekat moal nyieun ngunu gitu-gitu Kang Ngawing-ngawing. Ngasal ngulah ngetek-ngetek be, ngulah ngomong-ngomong kitu ah. Ngadongeng mending oge Kang Madi. Tinya, kalau kajig-jig di tangan dongeng si Anteng mah. Kelain Kang Jumadi nya ieu mah cek guru akang be nu nitah metik kembang pancawarna. Kumaha ngeunaan eta kembang teh lain soal khasiatna nu ditanyakeun ku kuring mah. Ngan naha aya anu boganna eta kembang nu ayeuna jadi udagan para jago teh. Jumadi neuteub antep ka si Rawing bari terus ngawalon. Nurutkeun katerangan guru akang mah eta kembang teh memang aya nu bogana ngan tantuna we lain sabangsaning jelema sabab kangaranan jelema mah saha nu daek cicing di luhur gunung. Jadi maksud Kang Jumadi anu boga eta kembang pancawarna teh kawilang makhluk gaib gitu. Bener Rawing. Nu matak teu gampang pikeun nyorang tepi ka eta Gunung Halimun teh. Malah nu bisa metik kembang pancawarna teh teu bisa sambarangan jalma. Kawilang kudu anu bener-bener ngajodo jeung geus jadi bahakna kitu teh. Luyu jeung idin anu bogana nyata gaib anu ngajaga ngariksa eta kembang pancawarna kitu teh Rawing. Aya berat oge atuh lamun kitu menya. Cantang tuh diantara urang opatan oge anu bisa metik eta kembang atuh lamun kitu mah Kang Jumadi. Memang teu salah Rawing. Balah cek guru akang sanajan budak angon paribasana upama memang geus jodona atawa nu ngabogaan hak kana eta kembang pancawarna mangka teu kudu dipenta tangtu bakal dibikeun ku nu bogana sabab nu boga eta kembang pancawarna teu rek sagawayah mikeun sakomo lamun nepikeun ka masrahkeun ka jalma anu teu lempeng lampahna mah. Nya, nu lempeng lampahna mah lempangna ge tara pungkal pengkol meurunannya. Mangkanya sajroning lumampah urang mah geus sabakali mungkal pengkol ya. Kakenca jeung kakatuh terus di mengkol teh. Nya bener teh Teng. Kumaha Kang Ngawing? Bieu teh omong naon Kang Ngawing-ngawing teh. Ngengke ngamun ngayelembur ngurang leureun terus ngupi-ngupi bieu teh nya. Gitu si Banteng Bulung ceplak bari jeung panonna semulinduk siga nu tunduk. Nya tang tegen cek akang geus kitu dinya mah Teng nu matek nyelempang teh lain naon batur keur ngomong soal kembang pancawarna ieu kalaka kana ngopi jeung leureun di warung.
Lapur mal kuat yo yakin mal bisa tepi nepikeun ka luhur gunung. Tanda-tandana kieu mah teh yo. Kakara oge cikene leureuh geus tunduh deui bae teh. Kang Awing mah bisa-bisa bae ngomong teh. Mana Awing mah ngenteu tunduh Kang Awing. Ngapanan bieu teh Kang Awing ngomongkeun ke ngamun leureun terus ngopi. Geus sarikeun kayaknya mal waras teh. Sarikeun kayaknya. Aduh mal waras tinggalkeun paling meureunan ku akang. Tinggalkeun tiluan taina kuring arek nanyakeun dieu ka Kang Jumadi. Kumaha upama urang naik kan luhur Gunung Halimun terus kapeutingan di jalan? Nya sasatna mangambah ka gunung tangtu ngaliwatan leuweung meureunan bener teu? Nya eta mah tangtu geus risiko nu kudu disenghareupan Irawi. Malah cek guru akang mah upama wanci peuting bakal leuwih atra katara kumaha kaahengan eta kembang pancawarna. Da kumaha kitu kaahenganna teh Kang? Cik dongengkeun kanya yo, dongengkeun yo. Nyari leureung be urang ngobrol ieu mah yo, kumaha tah kaahenganna kembang pancawarna teh upamanya datang wanci peuting. Nurutkeun katerangan guru akang mah, upama wanci peuting bakal katingali kembang pancawarna teh siga nu hirup, mangkak ligar leuwih mekar sarta semitna angin-anginan. Anu leuwih aheng deui nebarkeun cahaya eta kembang teh. Kitu teh Irawing. Cenah cek guru akang, ngan moal samata-mata aya katerangan kitu upama henteu kungsi aya nu kawenehan ningali eta kembang. Odon nu tadi cicing lumairan caritaan. Nu matak akang duaan terus terang di hadinan teh miharep sangkan Irawing anu bisa metik eta kembang. Nyata kembang pancawarna teh sabab upama nepikeun ka beunang ku jalma nu jahat, waduh tangtu bakal disalahgunakeun kasiat jeung tuah kakuatan eta kembang. Si Rawi ngabagi paneuteup ka Jumali jeung Odon. Ngareret ka si Banteng Gulung anu ngajemprak diuk dua leungeun neken kana taneuh, sirahna katingali ngulahek ka gigir panonna peureum. Bogo arimawa buta mak yo. Leureuk kaanginan ngulahek sirahna teh. Keun ditinggalkeun sia teng. Jadi kitu nya Kang Jumadi. Kumaha bieu ceuk Kang Odon teh? Miharep supaya kuring anu bisa menyangkeun kembang pancawarna. Artinya pugu kuring oge miharep pisan. Sabab terus terang ari kuring mah butuh keur nulungan anakna Ki Jayaraga jeung anak sorangan. Sugan mah bener ngajodoh Kang. Nah aya nu hajat jeung raramean di luar gunung atawa gaib nu ngagaget di Gunung Halimun hajat. Kumaha maksud Kang Jumadi teh hajat? Komandan. Nyarek teu rame kumaha atuh Irawing. Sabab nu keur lumampah nuju ka Gunung Halimun ge lain ngan ukur urang opatan. Si Sari Langking oge kebuyut ireng nu geus tangtu jago-jago nu sejena oge teu mustahil aya keneh. Sajaban ti urang opatan upama geus tepi ka tempat nu dimaksud tangtu masing-masing pada hayang ngapimilik eta kembang pancawarna. Didinya bibit kaributan geus moal bisa disingkahan deui Rawing. Ieu anu jadi kasalempangan akang mah. Jumadi memang boga sawangan kitu teh dumasar kana katerangan ti si Rawing. Yen kibuyut ireng jeung si Keling keur lumampah nuju ka Gunung Halimun, nu tangtu pikeun Jumadi jeung Odon mah geus pada apal saha kibuyut ireng. Jago anu geus eueuh pantar jeung tandinganana dina alam harita tur kawilang jalma anu beunang disebutkeun boga kasang tukang, lambaran hirup anu teu merenah ngutamakeun sagala rupa cara jeung tindakan demi ngahontal kasenangan pribadina. Si Rawing ungut-ungutan bari nyarenge seuri manehna memang surti kana maksud caritaan Jumadi. Memang benar teh caritaan teh Kang Jumadi, sacara teh langsung di Gunung Halimun bakal tepung jago-jago nu mikahayang kana eta kembang. Anu akhirna jadi rebutan pugungan hiji. Teh mustahil lamun nepikeun ka patelakan du jiwa. Tahu teh kudu jadi sawangan kasalempangan ti ayeuna Kang. Kumaha gejebur batina geletuk guys. Dibalik ngomong teh kumaha geletuk batuna kecebur caina we. Nu penting urang ikhtiar bener teu laksana jeung tina mah usaha urang eta mah anu ngaturna. Eta banteng gulung nyawe bekalah kanggo lahek sare geuningan. Bek kumaha ieu teh Rawing? Manya kudu ditinggalkeun mah ku urang. Jumadi ngareret ka si banteng gulung anu jelas sare sirahna ngulahe ka gigi malah bari ejeung ngacai sagala rupa sigana teh. Geus keun diantepkeun Kang Jumadi.
tinggalkan di dia nya make kudu bingung-bingung teuing ngajagoan hudangna mamayakeun waktu atuh. Ayo urang neruskeun lampu majeuna leureut aing mah ayo si Rawing cengkat nangtung dituturkeun ke Jumadi jeung Odon neuteuk sakali di ka si Rawing bari nyarita nanya ieu teh Rawing banteng bulung rek ditinggalkeun di dieu kumaha ieu teh Rawing nya make jeung kumaha segala rupa nyantepkeun batuman Kang bangunnya mah ngan ukur leureum ieu kala kasare kita antepkeun ya ayo yuk urang neruskeun lampah Kang geus tong malire di si Anteng ayo mangkat Jumadi jeung Odon geus teu bisa loba dicarita ngadengi si Rawing ngomong kitu mah duanana nuturkeun lengkahna si Rawing anu geus miheulaan leumpang ninggalkeun eta patempatan kira-kira jarak 50 meter meureunana sanggeusna leumpang di tempat leureuh si Rawing ngarandeg lengkahna ngareret ka Jumadi jeung Odon terus nyarita dipikir-pikir karunya di Kang karunya ke si Anteng lamun ditinggalkeun teh kitu-kitu ge memang bela eta buta teh geus urang hudangkeun we Kang sinarewaseun teh si Anteng teh tuman kudu dibere perhatian si Rawing harita dongko bari nyokot batu leutik sagede kacang tanah meureunana urang hudangkeun di dieu we Kang ye diwakilan ku ieu batu leutik ye moal tengah gurubug raya si Anteng si Rawing nyintrek eta batu leutik teh kuramo leungeunna siut blesat batu leutik tengah blesat lepas na keranan siut pelepak geuna pisan kana lebah tarang si Banteng Bulung gurubug teh si Banteng Bulung ngagurubug kaget aduh kunaon tarang nguing-nguing ayan nyorot deui Kang ngawing-ngawing aduh Kang ngawing-ngawing aya nu nyorot nya kana tarang narang uing Kang ngawing si Banteng Bulung bari ngusapan tarangna anu peres ngareret ka tempatna si Rawing jeung Jumadi katut Odon di mana tadi leureuna si Banteng Bulung kaget mulai mikirna sabab didinya eueuh sasaha ngan ukur manehna we sorangan aduh itu tinggal si Banteng Bulung wak ieu ngamana Kang ngawing-ngawing euy Kang ngawing-ngawing ngabur ninggalkeun nuing aduh kumaha nguing teh bisa balik waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.